penting. Pentingan mana yang duit? Pentingan ngaji, pentingan duit. Lamun penting ayeuna dibagi duit 1 juta di desa ari kala semua. Nah, pentingan ngaji. Pentingan mana? Pentingan ngaji, pentingan duit. Ayo menyebut duit, pamatan duit don. Adi ngaji mai berapa persen menggunakan? Ya Allah. Seandainya mudah-mudahan yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi والكافرين بالنار الجحيم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي ببركة كلامك الكريم الكريم سيدنا ومولانا محمد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين أخلاقنا بالحسن والعلم اللهم افتح لنا وأحسن العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين رب زدنا علما نافعا وارزقنا رحمة وأكرمنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Pengatur waktu tenaga acara anak pribadi dihormati wakil khusus Ronald Mukarram anak pribadi dan Ermona wakil khusus dari TKN alam mesin salam keren anak asadayana para jamaah para asatid alladzi lam yusyad ismuhum anu terbiasa disebutkan namina hiji-hijina tapi mudah-mudahan sadayana dimuliakan Rabbul Alamin dimuliakan duniana dimuliakan akhiratna mudah-mudahan orang sadayana dinaungi bertukang kepada dina kayaan sehat walafiat mudah-mudahan Allah motorkan rahmat sareng maghfirah ka orang sadayana langkah-langkah orang sadayana menuju ka ieu masjid mudah-mudahan sing menjadikan kasayang anu bakal ketika sinar yaumul kiamah mudah-mudahan sing diridhoina Allah Subhanahu wa taala payun mangga urang sami-sami manjatkeun puji lan syukur hakikat Allah Subhanahu wa taala shalawat wa salamna mudah-mudahan lillahi wa junjungan urang sadayana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wagina kanjeng Rasul para sahabat para tabi'in mudah-mudahan sing mugi ka urang salatul masalah pemikusna ila yaumil qiyamah mudah-mudahan urang sadayana disafaatan kanjeng Rasulullah kalawan syafaat mana amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah kalawan izin Allah urang sadayana dinaungi ieu ditakdirkeun ku Allah biasa katerpulau dina acara nyaeta memperingati diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjungan urang sadayana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan aya manfaatna khususna gerakkeun nabari kasadayana monami naosna aing ge doa nya aja jam 12 aja benar yakin ngaji penting pentingan mana yang duit pentingan
nikahi wa ma'ahu malakun akhar fatamalu bihi jam-jam fastaruhu ila zorihi fatawallahu minhum Jibril alaihissalam. Baik nama lamun dina kalimah eta zorok zaman zorok ayat 2 ayat zorok zaman ayat zorok mah bener teu dah masalah teh tapi bener teu nanti itu zorok zaman kita ngaji tentang nanti di mana nanti ayat zorok zaman ayat zorok mah sampai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hiji waktu kanjeng Rasul nuju ayat di hiji Ismail ayat sebagian kalau nyarioskeun kanjeng Rasul teh ayana di bumi unihan di mana wae kana tina teh jalan duanana geda sae dina nalika kanjeng Rasul nuju ayat di hiji Ismail nuju kuleman ada kulemnya anjeun cara urang ada kanjeng Rasul mah kulem aya urang mah cing abdi rek nanya lamun bapak kuing ngaos istri geus sare kira-kira di gedor-gedor mah di gedor-gedor mah panto ngambek mah bahasana kumaha wayang dia sih baik nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri mujtadian di hadis kedua pangannya nyata Jibril wa Mikail dongkap malaikat Jibril sareng Mikail wa ma'ahu malakun akhar tapi salian di malaikat Jibril sareng malaikat Mikail teh aya malaikat anu sanes maka malu ini jam-jam terakannya Rasul teh bicarana ku malaikat Jibril sareng malaikat Mikail teh kasih jam-jam pasal terus dibelek di belek nate tina handap tenggorokan dugi ke handap udo di handap tenggorokan napikeun ka handapeun buj tah udel urang teh mujar urang teh kalau lebar karena masalah orang terus anu dina manehna kanjeng Rasul eta santosna dibedah santosna dibelek dikeluarkeun ku malaikat Jibril maka dibersihan manehna kanjeng Rasul teh dikeluarkan di kubah ucai jam-jam di salah si gosalatin eta teh kubah nanti kalau waktu balik kubangan iya teh ditempel di masalah wudu maka kudu teh sunatan 3 kali 3 itu udah SNI terang SNI teh standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali teh kurang teh kumaha lamun sakali menang teh umpama banget sunatan 3 kali kalau sekali menang ke cek saha tahu menang ke menang yakin menang pan sunah Rasul 3 kali kalau sekali menang ke yakin cek saha jelas ini namanya itu kumaha ya menang teh lamun walatra umpah pamentena lamun walat artina sampuna dina umpah pamentena pinini di tempat dijieuna muluk di luhurna handapna gadog pinina ieu tah pencil cepil lamun sakali umpah eta dina masalah umpah wudu eta sampuna maka menang sekali tapi lamun teu sampurna dina kumbahan anu kahiji maka sampurna teu dina kumbahan anu kadua teu deukeun sampurna kena wae kumbahan anu kati nepi ka 3 teu sampurna kena wae itu tah sabaraha karak 2 tambahan sakali teu nepi ka 4 eta teu sampurna wae kira-kira wudu terus moal wudu terus moal terus teu moal wudu urang mah sok tau panjekan ngamot benar tuh kalau sekali dia Masya Allah dia SNI standar nasional standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat harus dikabri Ustaz jenah emang iraha ari diwajibkeun ana eta wudu teh diwajibkeun ana eta wudu harana tina kitab Fathul Mu'in disebutkeun bahwa diwajibkeun ana eta wudu teh bareng sareng diwajibkeun ana salat anu 5 waktu nyapan masalah Isra Mi'raj mah teu pasti masalah naon salat anu 5 jalma anu
waktu ganjaranna 50. Jelema anu teu salat 5 waktu berarti siksaan lagi 50. Carana kakaknya Rasul itu keras dibumba, disalah si salatin, dibumba 3 kali ngomba. Satu acana eta manana Kanjeng Rasul dilebetkeun deui kana dadana, terus diratakeun deui di kulit eta Kanjeng Rasul anu kilas ngabedahna kilas operasina, maka diisian manana Kanjeng Rasul teh opat rupa perkara. Hiji anu dilebetkeun kana manana Kanjeng Rasul ku malaikat Jibril teh nyaeta Hilman. Ari Hilman teh lamun dina kitab bae nama nyaeta Ibnu Qodok. Anu kadua Ilman, anu katilu Wayakinan, anu kaopat Wais opat perkara. Anu dilebetkeun kana manana Kanjeng Rasul sadayana Kanjeng Rasul berangkat Isra anu kahiji nyaeta Hilman. Urang ari ngaran Hilman teh, ari ngaran Hilman teh nyaeta jalmana teh Kanjeng Rasul mah gede ambek. Gede ambek. Hartina boro-boro ka jalma muslim, kanon muslim ge Kanjeng Rasul mah maafan. Sakumaha Kanjeng Rasul dijilakakeun masyaallah tabarakallah. Bapak terang Abu Jahal mamang Rasul. Terang teu? Ya abang di dina riwayatna eta masyaallah tabarakallah anu disebutkeun Abu Jahal. Nama Abu Jahal baheula eta mah. Nama Abu Jahal modern nama. Ku sewot-sewotna ku izin-izinna eta Abu Jahal ka Kanjeng Rasul nepikeun ka tujuanana hayang merdasa, hayang nyilakakeun, hayang ngabunuh Kanjeng Rasul. Maka pura-pura we Abu Jahal teh geuning. Begitu gede sancana gede kata Abu Jahal dina lawang panto imanna nyieun loba nyieun sumur anu jerona ngan 3 meter. Tapi dina jerona eta sumur teh rupa-rupa aya paku, aya peso, aya beling. Terus diturunna teh diturunan teh permadani. Diteang we Kanjeng Rasul miwarang utusanana saur jasa cek eta Abu Jahal ka pembantuna wayahna pangneangan si Muhammad mejakeun kemudian kaula teh geuning. Bang we eta jalma teh ka Kanjeng Rasul. Begitu dongkang eta jalma ka Kanjeng Rasul, cek Kanjeng Rasul aya naon Mang? Itu cara mamang anjeun Muhammad Abu Jahal putih hayang dilama ku maneh bisi pae bumbu. Abu Jahal foto di jero bari pura-pura mulia bari sebar pura-pura bumbu. Ai Kanjeng Rasul lah, Kanjeng Rasul teh manah-manah dibersihan kadina oge. Harus teh dibersih. Teu gaduh sangkaan awon, teu pernah boga pikiran goreng. Terus Kanjeng Rasul bade rencana longkap ka bumina eta si Abu Jahal, arek ngalemong Abu Jahal. Tapi begitu arek nincak eta lawang patu anu aya di bakar teh malaikat Jibril ngawasan kamar ulah nincak eta sabab eta teh dibakar di Abu Jahal. Lamun anjeun nincak eta yakin anjeun bakal digedung. Anjeun bakal terjerumus, anjeun bakal asup ka eta lobang. Terus Kanjeng Rasul kumaha balik deui. Kuy deui Abu Jahal jero lumpat Muhammad tungguan Gusti manehna sorangan nu asup kana lobang meunang yen manehna sorangan. Mulakana eta Abu Jahal. Begitu eta Abu Jahal asup kana eta teu pirang 3 meter. Geus kitu eta jalma-jalma anu babaturan-babaturan Abu Jahal masukkeun tampang ka eta liang, ka eta sumur anu meunang ngagalit teh ya. Tapi eta tambang geus ratusan meter teu nepi ka Abu Jahal. Teu nepi padahal mah zahiriana ngan 3 kilometer. Geus ratusan meter tambang diasupkeun eta sumur tapi teu nepi ka Abu Jahal. Kersane Allah. La arada syai'an ayyaqula lahu. Cuman butuh satu kata dari Allah pun pasti bakal jadi. Terus gitu, kata Abu Jahal anu aya di jero sumurnya rampayakan hayang nanjak bisa nanjak. Geus babaraha meter eta tambang diasupkeun ka eta sumur tapi teu nepi-nepi.
zaman inisiatif Cina Tengdewe Muhammad yang bui supaya nulungan di Abu Jahal. Itu yang dari kanjeng Nabi. Begitu datang kalinya kanjeng Rasul ma'amir wedel. Cik, lamun orang ada dicilakakan seperti itu. Kurang, rek dicilakakan jelema seperti itu. Terus jelema anak cilakakan lagi yang dicilaka. Kira-kira kumaha urang? Meta tuh urang ditulungan moal. Kunaon? Kunaon? Ditulungan moal. Yakin? Kita poro eta aya jelema we nu nyeri ka urang, pe geuring ka jelema moal. Kunaon? Eta beda urang jeung Rasul. Ya. Rasul mah teu boga sifat iri, teu boga sifat hartina teh selalu husnuzon. Itu yang dewe kanjeng Rasul. Begitu dongkap kadinya cek kanjeng Rasul mah ai mamang itu naon dah. Make buku relan, make biji-biji rokok. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya naon? Kanjeng Rasul ngan sabun nyodorkeun sorbana. Sabar sih panjangna sorban. Nyata paling sekitar bangsa panjangnya 2 meter. Disodorkeun ka Abu Jahal nepi. Ditarik ku kanjeng Rasul. Naon ngomongna Abu Jahal? Si Muhammad eta sieun aku hebat-hebat eta jelema nepi. Mun aing masa kalian di paehan teh jelema. Bener teh? Si lamun geus disuruhan seperti itu, pek jelemana nyarita tebubur-bubur nyarita di tepi kana kira-kira kumaha urang. Kira-kira kumaha jelema. Dijorongkeun deui urang mah sakalian bukan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentak penting anu ka kita naon? Ilman teu gede beda jeung urang. Muka dua anu dilebetkeun kana manehna kanjeng Rasul teh naon coba? Wa ilman ilmu. Yang naon opat perkara ieu make dilebetkeun kana manehna kanjeng Rasul. Itu adalah untuk menunjang stabilitas dakwahna Rasulullah. Sebab anu bakal diharapkeun Arab-Arab anu kita Masya Allah tabarakallah asyaddu kufra wa nifaqah. Maka di mana batani manehna kanjeng Rasul opat perkara itu adalah untuk menunjang stabilitas dakwahna Rasul. Luka dua nulis jata ilmu. Tak ngareret setelah saya di kitab keterangan anak dia. Yuhtajul amalu ila arba'ati asya hatta yaslama. Al-awalu al-ilmu qabla badihi li'anna al-amala la yusri'u. Adek, salah maca. Lamun teu make ilmu nahu mah bebas macana, tapi lamun make ilmu nahu mah ayat tata krama, ayat tata cara nabi teu maca kitabna. Sabab lapan yusri'u eta bisa dibaca yusri'u, bisa dibaca jaslahu. Kumaha urang arek nerapkeunana. Li'annal amala karena sanyana amal la yusliu berarti diasupkeun kana sulasi majid warna kaji bab kaji sabab sulasi teh kabogaan 12 bab dibagi 3 warna kaji ngabogaan 3 bab warna kadua ngabogaan 5 kadung teh ya kaji teh ngomong teh iya ilun sulasiun hidayu jarodun abwabu situn kamasan kusrek patun domun patun kasun patatani kasun patun domun kasun tani patun domun fa'alaya mulut ya itu sulasi mujarod itu tak Masya Allah tabarakallah kan sulasi jumlahna antas itu ayat 35 bab antara 38 bab dibagi wenwat cek lugot cek istilah tasir cek lugot dibagi wenwat ayat sulasi ayat dibagi sulasi dibagi wenwat ayat maujarod ayat majid dibagi wen itu kita lamun keur maca kita mah kumaha rek kumaha bisa maca kitab lamun teu nya ilmu alam benar teu ngerti teu atuh boga-boga kitabna atuh dengar tiga dia mangga kuat itu ukurkeun maka disebutkan di dalam kitab yuhtajul amalu ila arba'ati asya yang dibutuhkan amal itu ada
Yang pertama, al ilmu qabla badin. Sebelum kita beramal, maka kita harus punya ilmu terlebih dahulu. Li'annal amala la yuslihu, karena sanyanya na amal eta henteu beres illa bil ilmi, kecuali makal ilmu. Li'annal amala samratul ilmi, sabab amal teh buahna tina ilmu teh tangkalna ari amal teh buah tah ayeuna mah loba jelema boga buah tapi teu boga tangkal. Arti teu hatina loba jelema anu loba ibadah tapi eta jalma teu bogaeun sedangkeun jalma teu bogaeun ilmu dina ibadahna kana mayub siru aksaro min nafi, jelema anu ibadah teu make ilmu karuksakanana leuwih gede tibatan kamaslahatana. Atas deh ya bener iman nyambungan ke tadi masalah ilmu wajib. Annal amala la yuslihu aslaha yuslihu akrama yukrimu, maka sanyanya na amal eta teu beres kecuali illa bil ilmi, kecuali make ilmu. Annal ibadah karena sanyanya na ibadah teu bisa lamun cek ilmu naon lapan ibadah eta dibaca ibadah tu atau ibadah itu bisa. Nah sebabna aya Qur'anna kan sibul isma wa tarfaul khabar itu aya pembatalanana innamal mu'minuna ikhwatun batal kah pengamalan inna ini barangkali di alfian di bawah summa izirono fil mu'minu imalaha wa qadiyum bahol amal kira alfian itu ada ini tak tuero mana kayak gitu boga el sama urang ibadah boga el sama lamun jelema ibadah teu make ilmu kana mayub siluhu aksara min nafihi, eta jalma anu ibadah leuwih gede karuksakanana tibatan kamaslahatan. Eta anu dibutuhkeun ku amal hiji el kadua naon anu kadua anu dibutuhkeun ku amal teh an-niyatu fi mabda'ihi, niat dina meme beram dikauli sallallahu alaihi wasallam karena ayat nadawan kanjeng Rasul kumaha kanjeng Rasul innamal a'malu binniyat, karena sanyanya na amal teh gumantung kana ni wa innamal likulli imri'in ma nawa, segala sesuatu anu dihitung masalah niat. Yang niat kade naon ari ngaran niat lupat kana sapinatun aja ari nu disebut niat teh qasdu sayin muqtaronan bi fatih, menang dibaca bi fatih, menang dibaca bi pitih, bebas. Nah namun ditanya dalam dalil kudunya mau naon dalil naon anu itu ustaz nabi kata ari ngaran niat teh nyaeta hiji perkara anu dibarahan jeung digawe. Contohna mana muka banget tina nalika urang wudu maka eta niatna dibarengkeun jeung mubabe eta dibarengkeun jeung mubabe dina nalika salat di mana dibarengkeun ana niat inda takbiratul taharrumi dina nalika takbiratul Allah niat abdi salat maghrib 3 rakaat madhep ka kiblat ngabung karena eta niat dina hate nah kudu kitu sadayana itu sadayana mau maronan dipilih teu sabab aya niat anu teu dibarengan ku digawena. Mana contohna niat puasa aya niat puasa dibarengan jeung digawena. Kumaha niat puasa wal mabitu aya niat puasa mati wengi kumaha lamun aya tos salat subuh poting poho 12 aya udang-udang subuh teu saur-saur acan can minum naon terus niat abdi puasa dina poe isukan di bulan Ramadan maksud karena menang teh tah menang teh ieu cara licin cara kita menang teh so tahu henteu panteu bisa dibarengkeun jeung digawena pasti aya lapo atuh naon lawan ati penting berarti teu tahu teh jelema bener teh
lah dia mah. Ya benar. Saudara yang mutar bisa daya. Niat kudu dinanalika mun bapak mah teu karonan di palihi. Niat dinanalika salat takbiratul tahallul dinanalika takbiratul ihram teh karonan di palihi, tapi ketika eta jamaah ngalaksanakeun salat maka eta niat teh dibarengkeun jeung puasana. Naon sababna? Berarti aya kata mabit hartina ngendongkeun di ieu tak kalau yuk mulai teh. Itu sadayana muktaronan di palih teu. Teh anu kadua nyaeta masalah nih li annal amala karena sanyana amal la yusrimu etan teu beres eta amal illa biniati kecuali make niat pala buddha minan niat lias ruang amal maka teu mentang teu berjalan beramal maka sampai beramal teh niatna geus singkat dikeun ngabereskeun eta masalah amal. Wata, dibutuhkan ku amal apa? Hiji, sampai beramal nyawa anu kadua kuning nukatilu as-sabru fi wasti nukatilu anu dibutuhkan ku amal teh kesabaran sabar fi wasti dina nalika ngalaksanakeun eta ibadah dina ngalaksanakeun eta kudu sabar yakni maksud diantaranya eta yu'addiyaha hatta yaskuna awtumadinatan dina ngalaksanakeun eta ibadah teh kudu tentrem kudu aya kudu tumanina elo kan kudu amal teh hiji kudu boga ilmu sampai beramal kedua make niat dina nalika beramal anu katilu sabar dina nalika beramal anu kaopat al-ikhlasu inda firaqi nyaeta ikhlas sanggeusna beramal li'annal amala la yuqbalu illa bil ikhlas eta amal moal ditarima kecuali kalawan fa iza amilta bil ikhlasi yataqabbalullahu maka dina nalika eta amal didasaran ku hati anu ikhlas maka bakal ditarima eta amal ku Gusti artina bakal dugi ka Gusti waktu balu qulubul ibadi minka jeung bakal ditarima ku sadayana jalma lamun eta ibadah dilaksanakeun kalawan kaikhlasan jeung obat perkara hese sabab loloban kan cipta ditia loba jalma nu ibadah tapi seperti buah eueun tangkalna bukan beureun ayana buah teh ayana tangkal nya teu aya teh buah kaya tangkalan aya teu hese yang manana di mana aya buah pasti aya tangkal aya tangkalna mentak anu dipentingkeun teh eta lain buahna tapi tangkal sanggeusna tangkal kudu aya buah kumaha mun aya tangkal eueuh buahan aya tangkal tapi teu daekeun buah eta sarua jeung tangkal rambutan kembang alus kene teu alus kene boga-boga tangkalna heulana lima tangkal teu boga buah eueuh bener teu artina kieu ngaji henteu ilmu teu boga ibadah ayeuna ibadah teu make ilmu kan leuwih gede karusakanana tibatan manfaat tibatan masalahna mentak dina masalah salat mah kacida penting kacida wajibna pantesan atuh saudara nu wae ngaji jangan teu ngaji mau hujat mah bener teu sih aneh lamun urang keur ngaji pinuh kieu teh di majelis teu bara urang 10 urang bae oke bener ya Allah mudah-mudahan saya makin bisa nilai Allah amalan-amalan kurang anu salibagi emang teu make ilmu ayeuna teh ilmuna supaya maslahat dunia akhirat supaya eta ibadah teh dugi ka Gusti teu pira anu dibutuhkeun opat perkara hiji ilmu anu kadua nih anu katilu sabar anu kaopat keikhlasan eta tak terapkeun dina hate sakitu we ngaji mah dilailati 11 terus tentang
Juga sakit itu capek. Mudah-mudahan manfaatnya. Mudah-mudahan kurang sadayana kenging kapisan hidayah Allah. Amin.